Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana nepi karesep kana dongeng Sunda, garapan sim kuring Mang Aris. Nu di mana wae ayana, kusaha wae ayana, di mana wae alamatna wargi, ku istri, ku pameget, nu anomna anu sepuhna. Kumaha dararamang danget ieu pamugi bae sararehat wargi utami nama sehat jasmani sehat rohanina digampilkeun rezekina oge ditebihkeun balaina aya dina panangtayungan atanapi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin. Eta pisan nu diharap kusim kuring siang hayang wengi. Wargi sadayana sumangga nyanggakeun carita Sunda dina judul Kahirupan karangan Mang Aris bagian kadua. Mangga dangukeun caritana nepi ka rengsena. Sor cai kopina, tarik tali kelorna, tarik selimutna, mangga prung. Wanci isuk-isuk di pilemuran panon poe geus bijil ti wetan. Urang lemur geus saringkil arek indit ka tempat pagaweanna masing-masing. Aya anu ka sawah, ka kebon, ka huma, oge aya nu arek gawe, aya anu arek dagang. Sagala rupa pagawean umumna kahirupan di pelemuran. Hayam jago kongkorongok nandakeun waktuna geus beurang. Barudak laleutik geus arulin di buruan tangkal kai sing jerekjek sisi jalan desa papelakan salubur harejo. Manuk recet di sarada ngabagiakeun datangna sang surya. Anjing sakepeung mah aya nu ngagonggong me doma muning sapi di sarada. Papatong sing geleber lutung monyet surili sing kocecet pad elek jeung pada baturna. Malahan mah sakapeung mah aya budak orok keur lewe. Lauk dikulah sing gudibeg. Sawah ngayapak parena keur meujeuhna koneng. Mentak pibetaheun anu ningali. Ari Mang Baban pamiarsa jeung biicih nu jadi pamajikanana keur nyiapkeun daganganana. Biasa Mang Baban teh unggal poe oge osok ider peuyeum ka lemur-lemur. Ari biicih isuk-isuk teh pak pikpek mantuan nyiapkeun daganganana. Anu arek dagang keliling. Biasa Mang Baban teh unggal poe oge osok dagang keliling. Eueuh kacape pisan Mang Baban teh usahana teh. Malahan jauh Mang Baban teh dagangna teh teu cukup ku waktu sajam 2 jam. Malahan hampir ngalewatan 7 lemur pamiarsa mentos wahangan naik gunung turun gunung ngalewatan sawah ngalewatan kebon awi. Pamiarsa anu ngaranna dagang pamiarsanya nepi ka nu penting mah cenah laku. Da kumaha deui atuh meureunna nya. Cek Mang Baban teh nu penting mah laku we ka mana we sakarepna manehna mah dagang teh. Sadaekna asal nepi laku daganganna hasil.
Panjangna ieu carita. Mang Baban ngesiap-siap indit arek dagang peuyeum. Mang Baban pamitan ka Biicih ka pamajikanana nu ngaran Biicih. Pok Mang Baban teh cumarita. Icih, kuring arek indit. Mudah-mudahan we poe ayeuna mah dagangan kuring teh gancang laku. Hasil kuring dagangna katampanan duitna, pinuh dompetna, gede untungna. Cek Mang Baban sabar seuri teh. Ari Biicih pok ngajawab. Nya Kang, Jung Indit mudah-mudahan daganganna seep laris laku. Hati-hati di jalannya. Kuring mah man bisa ngadoakeun ka Akang. Cek Biicih ngomong ka Mang Baban. Sabari kitu teh nutup carangka nu isi peuyeum. Ari Mang Baban leos ini sabari nangung carangka nu isina peuyeum. Di jalan manehna nawarkeun peuyeum ka urang lemur. Kasakur jelema nu aya di dinya. Puyum, puyum, puyum. Pi eteh nyai aki-aki nini ujang-ujang. Puyum, puyum. Cek Mang Baban nawarkeun daganganana. Tapi ngaranna dagang pamiarsa teu gampang. Kadang-kadang aya nu meuli, kadang-kadang eueuh. Salemur teh kadang-kadang nu meulina teh opatan, limaan, eta oge meulina teh hiji, kadang-kadang dua. Ari Mang Baban bungah. Sanajan nu meulina hiji. Ari Mang Baban teh teu ponok pangharepan. Mang Baban pinah iderna ka lemur nu sejen sanajan aya nu di dinya teh ukur meulina saeutik. Jalanna teh nanjak pamiarsa ka tempat nu sejen teh ka lemur sejen teh. Kesang bobolokot teu dirasa. Kusabab dina pikiranana geus kacipta lamun daganganana teu beak pasti moal hasil usahana rugi lah kasarane. Terus Mang Baban teh pinah ka lemur nu sejen deui. Nawarkeun peuyeumna seperti biasa Mang Baban teh nawarkeunna teh. Peuyeum Bi, peuyeum aki nini nyai eteh, peuyeum. Mang Baban. Ceuk Mang Baban nawarkeun daganganna. Meuli Mang, meuli. Ceuk hiji awewe anu umurna kira-kira 45 tahunan. Mangga nyai arek meuli peuyeum sabaraha? Ceuk Mang Baban ngomong ka eta awewe. Sabarahaan Mang eta teh? Salawean nyai. Ceuk Mang Baban ngomong ngajawab. Nya kuring meuli 3 lah. Mangga nyai. Sabari kitu teh Mang Baban nyokot peuyeum 3 sor diasongkeun ka eta awewe. Prung dibayar seperti biasa Mang Baban mah. Nyanggakeun nya peuyeumna ditampi ku kuring. Artosna nya Mang sami-sami. Sabari leos eta awewe teh asup ka dapur ai Mang Baban rekeyeng nanggung tanggungan peuyeum. Init eider seperti biasa. Cantuna pamiarsa lalampahanana Mang Baban anu keur ider peuyeum. Ayeuna urang medar carita Mang Mukro jeung Bi Asmi nu aya di lemur sabelah. Wanci harita teh, wanci isuk-isuk sariak panon poe geus bijil.
Di wetan urang lemur urang dinya oge sarua sabaraha saringkil arek indit ka tempat pagaweanna masing-masing. Ari Mang Mukro jeung Bi Asmi tukang bilik, nah biasanya, eee, biasa siap-siap Mang Mukro teh ini. Pok Mang Mukro teh pamitan ka pamajikanna, "Asmi, kuring arek indit yeuh." "Nya." Ceuk Mang Mukro pamitan ka Bi Asmi nu jadi pamajikanna. Ari Bi Asmi ngajawab, "Jung ka itu indit, Mukro." Ceuk Bi Asmi ngajawabna teh teu ngalingek-lingek acan. Kencing Mang Mukro teh indit ider bilik regeyeng manehna teh mangul bilik opat. Manehna nuju ka hiji lemur, lemur eta teh rada jauh ti lemur manehna teh. Jalanna ge sarua di hiji lemur mah pananyak turun, kalewatan kebon awi manehna teh, kalewatan kebon suuk, kebon jagung kalebokna teh mana muntas wahangan. Panjangna ieu carita geus nepi Mang Mukro teh ka pilemuran. Manehna ge saperti biasa saperti Mang Baba nawarkeun bilikna. "Bilik bilik bilik bilik, yuh bilik euy bilik 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 yuh. Sok yo bilik yo bilik." Mang Mukro seperti biasa nawarkeun bilik. Ari keur kitu teh calengkeung teh aya nini-nini. Disebut nini-nini encan disebutkeun ngora teuing teu da eta mah eta we teh kolot kelapa. Salah mah kolot kelapa teh nyaeta dijieun santen goreng, ngora henteu nya sreyot rada rayot saeutik. "Mang, meuli Mang ah. Eta duit teh sabarahaan eta teh?" Ceuk eta awewe nanya ka Mang Mukro. Cag manehna teh Mang Mukro teh ngecagkeun bilik. Nu dipanggul ku manehna panggul baheul bilik teh pa di tengah manehna teh nya. Jadi rada katingali sebenarnya pa di jero manehna mah. Cag Mang Mukro teh ngecagkeun tanggungan bilikna. Terus eta awewe teh nyampeurkeun, "Ari Mang Mukro pok ngomong, arek sabaraha hiji maneh teh? Nyai." Ceuk Mang Mukro ngomong ka eta awewe. "Sabarahan heula sok lah eta hijina?" "5.000-an," ceuk Mang Mukro ngajawab. "Geuning mahal-mahal teuing eta teh, bilik teh meni 5.000-an. 2.000-an lah ku urang dibeli, opatanana 8.000 tah jangan ganti bilik nu eta nu imah urang geus rada kohok." Ceuk eta awewe nawar, ai Mang Mukro dasar Mukro nya, ditawar teh amok. "Nah nyai sia teh teu mikir, aing oge nyieun bilik teh teu cukup saminggu, kadang 10 poe, ai kumaha ditawar 8.000. Teu saparo-paro acan. Nah sing mikir we atuh maneh teh." Ceuk Mang Mukro sambil bolotot eta awewe. Ari awewe teh amekkeun, "Nah Mang atuh aing geus teu ulah moal dibikeun mah, kenae we atuh. Da kudu amek. Cung katu ini teh sia, ah. Dagang teh burus tunyung maneh dagang teh. Mari kitu teuing, ku aing ditawar sakitu teh dibikeun nya sukun teu mah sabodo. Cung ini sia kitu." Sia teh, sia nawar nah teu eucrug. Nawarkeun 5.000-an, tawar 2.000. Teu saparo-paro acan. Ceuk Mang Mukro sambil leos ini nanggung deui bilikna. Ari Mang Mukro cara dagangna teh salah beda seperti cenah Mang Baba. Emang dasarna manehna mah rada tegeug jelemana, pan teu bisa ngaluk-ngeluk, teu bisa lah manehna mah. Sebenarnya ge Mukro. Mang Mukro teh seperti biasa terus ka pilemuran deui, nawarkeun dagangan bilik 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 bilik, bilik yo bilik bilik bilik, aki bilik yo bilik, bisa rek ngaganti bilik yo. Ceuk Mukro nawarkeun dagangan. Ari keur kitu celengkung teh aya aki-aki anu keur diuk di hareupeun tepas. "Adieu Jang, ada bilik teh lah." Ceuk eta aki-aki umurna teh kira-kira 80-an tahun. Cuk disujudkeun eta bilik teh ku Mang Mukro teh. Ari Mang Mukro, ngaranna ge Mukro nya. "Arek meuli sabaraha hiji Ki?" Kuring mah meuli we
tilu apa opat lamun arti mah hargana. Cek eta aki-aki ngomong ka Mang Mukro. Ari Mukro, rada bungaheun hatina mah Mukro ge. Sarua jeung mababan dagangan nu meuli pasok bungahan. Carana manehna beda. Sabarahan eta teh, Jang? 5 ribuan Ki. Opat berarti 20 ribuan. Wah, mahal-mahal teuing eta bilik opat 20 ribu. Geus ku aki dibayar 6 ribu tah opat. Ari Mang Ohok amek kateno. Bantawang teh nyarekon. Nah Ki, aki teh boga pikiran pisan. Kuring nyeun bidik teh. Hampir 10 poe Ki, saminggu ge teu rampe heres. Nah ku aki ditawar 6 ribu. Kama tadi oge di ditu ditawar 8 ribu, kuring teu dibikeun. Ayeuna ditawar 6 ribu opat. Nah si mikir we Ki. Cek Mang Mukro ngomong teh sampai nyerang. Beda Mukro mah pan. Ari aki-aki eta nya Jang ai teu dibikeun mah sawios mangga ini we kaitu dagangkeun kanu sajen deui da aki mah boga duitna sakitu. Lamun sakitu mah ku kuring dibeli genep opatanana 6 ribu. Cek eta aki-aki sabari ngaleos ka jero. Ai Mang Mukro amekeun. Dasar aki-aki nulus tonyong. Nawar 6 ribu. Sabari gragayang deui manehna teh mangul bidik. Unggal aya nu nawar kitu jeung kitu wae Mukro teh. Amek manehna mah. Teu berehan manehna mah dagangna pan. Kira-kira manehna geus ngaliwatan opat lemur, tapi bidik hiji oge teu laku. Mukro harita teh masih kena mangul bilik opat. Can hiji acan laku manehna teh. Paron poe geus kakulon. Kira-kira jam 3-an. Mukro kukulutusnya teh. Kukulutus ni hatene. No, aing badagang teh sial-sial teuing tu ayeuna teh. Meuneun eueun nu meuli ieu bilik hiji acan. Pika sabaleun pisan jelema teh nya ngakuring teh. Ceuk hatena Mang Mukro kukulutus. Aing merek balik ieu mah lah. Ting. Ceuk hatena Mang Mukro, kanceling Mang Mukro teh balik. Manehna ngaliwatan jalan desa, tapi jalan desa ge harita teh jalan leutik di dinya teh. Malahan ngaliwatan kebon suuk pamirsa. Ari keur kitu di sisi gawir manehna teh. Sukuna teh pamirsa ditajung kana batu atuh puku maneh teh cemerijeug. Bilik berat opat teh berat bilik teh da. Da ukuranna teh 3 meter persegi eta teh. Opat coba bayangkeun berat teuing deug teh manehna teh. Anak-anak geus sape manehna geus turun gulung naik gunung geus ngider. Anak ditajung ai gayeg jeg manehna teh ngadayag doang awakna teh. Ai bilik harita deyeng ka lebak. Atuh kasaimbangan awakna teh teu kuat nahan. Gulitik teh manehna teh ka lebak, gulitikan kugurubasan. Eta bilik muih ka lebak Mang Mukro di jero. Gogololongan. Waduh, tolong. Ceuk Mukro kurowokan minta dulu. Tapi eueuh jelema dari dinya teh geus sore pamirsa geus pada balik. Geus ka lemur geus kira-kira hampir jam 3:30. Geus jarang aya di jelema di sawah di kebon. Mang Mukro gogololongan ka lebak. Untung di lebak teh aya tangkal cau jimluk gede sadapur. Eta bidik teh nembrag kana dapuran cau jimluk. Gusret. Aduh, Mukro di jero aduh, soalna naon sirahna asa nyeri, lieur. Mang Mukro harita teh koreja tudang, kurisik manehna teh. Awak pareurih. Soalna naon kapuihkeun di jero kana hinis mun leungeunna teh loba nu garetihan, lalecet. Ari Mang Mukro kukulutus, tapi ka sabaleun pisan nya poe ayeuna mah aing teh beah golong teh teh nya. Mukro kukulutus sabari ngangkatkeun deui bilikna. Ragayang deui kumanehna ditanggung katonggo. Ripu datang tanyakan teh tanya.
da eta teh kebon suuk teh gawir. Atuh puguh kebon suuk batur teh. Kebon suuk batur teh kebon suuk teh gileng kumanehna ku bilik. Da menyahueuna nu bogana pasti ngamek da ka mana Mukro. Mang Mukro ragayang deui eta bilik teh hangul kumanehna teh. Katongo ripu da manehna geura banyak tanyakan eta teh kebon suuk eta teh gawir. Mang Mukro kukulutusna hatena, "Aduh aing mah dagang teh bari kieu-kieu teuing nyai teh," ceuk Mukro kukulutusna hatena. Kuocapkeun dina carita, Mang Mukro geus nepi ka jala desa, terus manehna teh leumpang nuju ka wetan, soalna imahna lemurna teh di sebelah wetan. Kira-kira geus nepi ka hampir deukeut ka lemur, manehna teh eureun di sisi jalan. Keur ngareureuhkeun kacape manehna kesangna diusapan ku anduk. Ti kajauhan aya rentang-rentang 2 awewe datang. Eta awewe teh tos balik ti huma pamiarsa nya. Semakin lila makin deukeut nyampeurkeun ka Mang Oho, ngaliwatan ka belah dinya. Pok eta awewe teh nanya, "Mang, eta teh bilik teh dijual?" "Nya dijual Nyai." "Sabarahaan Mang eta teh?" 5.000-an hiji, opat teh 20.000. "Geuning mahal-mahal teuing Mang bilik teh?" Murah nyieun ge saminggu kadang 10 poe teu beres-beres, coba we nyieun sorangan." Ceuk Mukro ngomongna teh tegeug manehna mah dagangna teh. "Ah lamun 6.000 mah kuring dibayar lah opatna, anteurkeun katu ka saung huma." Ari Mang Mukro keur mah awakna cape, nyeri paruri, ditawar deui 6.000 amek. "Oh Nyai, maneh teh teu mikir pisan, tita tadi oge ditawar 6.000 8.000 teu dibikeun ku kuring, ku maneh ditawar di 6.000. Moal dibikeun, sakitu mah nyieun ge teu cukup saminggu, kadang 10 poe, cape." Ari eta awewe ngajawab sambil muncreng, Mang, lamun teu dibikeun mah gae atuh, eta mah urusan amang atuh rek nyieun saminggu, sabulan sugan. Nu penting mah urang wanina 6.000 tah opat, lamun dibikeun ku kuring dibayar, teu kudu dibikeun mah sabaraha teuing kumaha amang we jung ka itu deui. Yah, Nyai aya." Ceuk eta awewe sabari ngajak ka anakna, nu ngaranna Neng Imas. Leos eta awewe teh teu jadi meuli bilik. Ari Mang Oho kukulutus dalasna geus tonyong awewe teh. Nawar 6.000, ku aing teh nyieunna teh teu cukup saminggu ka 10 poe. Ceuk Mang Mukro kukulutus. Mang Mukro ragayang deui manehna teh. Ngaragayang ini. Ari Mang Mukro hade di jalanna teh kukulutus. Ari keur kitu teh manehna teh leumpangna teh rada gancang kusabab manehna sieun kapeutingan di jalan. Ari keur kitu di sisi jalan desa belah dituna aya jelema tukang nyadap karet. Maneh teh idim jeung Jajang anu keur dariuk yang hareupan gawir. Sisi jalan desa teh jalan eta teh ka ditu gawir ka dieu gawir pamiarsa nya. Jadi Jajang jeung Idim teh keur ngarorobrol. Malahan Idim teh keur rada kukulutus hanyelu hatena kusabab naon? Eleumna yen nyolong 3 poe manehna teh nyadap nyadap karet dijikeun eleum, tapi eleumna teh 3 poe eueuh, isuk-isuk aya nu mupul. Lain deka euy, pika sabaleun pisan jelema teh nya, leum dewek di eta di kebon eueuh nyolong. Ting wayah kumaha nyolong, nah eta jelema weweulak teh nya. Ceuk Idim ngomong ka Jajang. Sabaraha kiloan kira-kirana 3 poe dewek teh nyadap teh. Ceuk Idim ngajawab, terus Jajang ngomong,
Lain saja itu jelema teh burung-burung ting ai dicolong lihat di kebon padahal pan beneran sabaraha terus tangkal teh mah berarti mah ngahaya anu ya kumahanya nya nya eta ciceuing de jang aing we ka sabelah amok pisan aing deh. Aing kukulu ada aing dalam kanya ku dewe caca gulewe da teh jelema beungal-beungal deui hidupna teh. Eta leum aing 3 poe ku aing deuk nyat ngeureut teh. Da biasa sok meunang aya 20 kilo mah dan leuwih kadang-kadang leum dan 3 poe teh. Ayeuna eueuh dewek nyadap jam 4:30 geus init kadang jam 4, jam 8 satengah 10 kakarak beres dewek ngeureut. Eta dewek amek ka di kebun karet teh. Ceuk ja idim kukulutus mana sabari kali umplung puleuwer teh eta umplung teh dibabetkeun ka tukang. Ari keur kitu teh Mang Mukro liwat atuh bueum umplungna teh nembrag kana bidik pang ujungna leuwih atuh puguh Mukro teh muter awakna teh jebret kulayang Mang Mukro eta bidik teh muter kusaha tarik eta umplung-umplung sadap teh ya gede burat teh. Koleyeng teh manehna teh muter. Awakna teh eueuh kasaimbangan awakna burat panai bidik eta teh. Kubrak grolong kalebak manehna teh kana gawir. Seperti tadi deui manehna gogololongan kalebak. Mana teh lebih parah deui lebih jauh soalna teh beul eurih didinya teh. Atuh Mang Mukro eta ripuh gogololongan kalebak. Ari didiem jeung Jajang ngorejat soalna naon cenah. Lain diem aya nu ngagolobas naon tah buah bagong deh ka euy. Bangunna mah heueuh euy ceuk. Bagong jigana mah ceuk Idim jeung Jajang terus manehna cengkat urang. Weh Dim itu keur bagong ge dilebak tingali gogolobasan kitu bagong badag jigana teh itu tingali. Mana itu teh mana ceuk Jajang. Itu tingali. Ari Jajang jeung Idim nyokot batu pamiarsa. Eta nu ngagogolobasan teh dibaledogan ku maneh ku batu diayeg ditu. Atuh bogoh Mukro teh riweuh leuwasun, "Jang, ieu kuring Mukro Jang, Jang kuring ieu Mukro," ceuk Mang Mukro gogorowokan tapi da teu gadeng geus rada jauh. Ari Jajang jeung Idim pamiarsa henteu eureun-eureun batu di dinya teh loba batu sagede disepeurup. Baledog-baledogkeun kalebak ngayeg disangkana mah bagong. Padahal bon eurih teh biasana sok loba bagong dinya teh. Padahal mah umplung manehna nabrak Mang Mukro anu keur mangul bidik ceritana teh. Ari Mang Mukro nu ngagolong kalebak teh eureun. Di dapuran awi, manehna teh nyangsang dina dapuran awi. Idim jeung Jajang geus eureun baledoganana ku sabab cenah bagongna jauh. Ari Jajang jeung Idim pok ngomong, "Lain Jang jigana teh geus eueuh bagong teh kabur